Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para hadirin anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun simkuring muji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala, syariat ka ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana. Simkuring bare serioskeun kajadian baheula di Jawa Tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya hiji jalmi anu kalintang beungharna. Harta kakayaanana anu kalintang seueurna, brok dijuru, brok dipanto, ngalayah di tengah imah. Ai jenenganana eta si jalma teh nyaeta Ki Narilan. Ari pamajikanana nyaeta jenenganana Nyi Masnud. Ai kinarilan ibu-ibu bapak-bapak yuswana teh kirang langkung parantos 125 tahun. Jarang pisan pala sagede. Ari bojona parantos 115 tahun umurna. Ari putrana sadayana aya 11 nyaeta awewe sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, namun ieu kinarilan teh sareng Nyi Masnud sobar tawakal ka Allah. Sareng harta kakayaanana teh istuning ditasarufkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Kinarilan seuring pisan gugah wengi ngalaksanakeun salat tahajud. Sebab dawuhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Saha nu hudang ti peuting patahajjad maka terus salat tahajud. Sanajan sunnah eta hukumna pasti aing jeung Allah baris maparinan tempat anu terpuji ka eta si jalma. Maparinan tempat anu terpuji baris meunang kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu Ki Narilan umurna anu parantos 125 tahun. Jarang pisan manusia anu umur 125 tahun. Ari bojona parantos 115 tahun. Anu geus bararongko ieu teh. Ari putrana aya 11 istri sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Ki Narilan teh teu kagungan putra anu lalaki. Ngaranna anu sakitu poharana putra teh sadayana istri bae sama sakali teu daekeun kagungan putra lalaki. Nya Ki Narilan teh siang kalayan mengi teu aya deui anu diemut ku anjeunna ku hoyong kagungan putra anu lalaki. Jadi manehanana Ki Narilan ngalamun mabeurang teuting. Kulantaran manehanana ku hoyong kagungan putra pamegat. Ngan ditingali syariatna ieu bojona atuh kumaha da parantos bongkok. Yuswana parantos 115 tahun. Nya Ki Narilan teh bingung ku hoyong kagungan putra anu pamegat, putra lalaki
jeung hayang boga anak lalaki teh anu soleh anu bisa nyalametkeun ka indung bapa ti dunya sampai ka alam akhirat. Tak kitu sebab lamun urang teu boga anak anu soleh teh bahaya cek kinarilan iki Masnun Nyi Masnun. Kumaha atuh cek Nyi Masnun. Dalah dikumahakeun da urang teh kagungan putra mah seueur aya 11 namun teu aya nu pameget. Ayeuna kumaha atuh pan kuring parantos sakieu kolotna. Ayeuna aki make hayang boga anak lalaki kalayan anu soleh. Na mungu syariat mah. Atuh da parantos repot. Tapi keukeuh cek kinarilan aing mah euy ku hayang boga anak lalaki sarta anak anu soleh. Sebab pandangan aing teu bisa nyalametkeun dunya akhirat lamun lain anak anu soleh. Ini denge ye. Itu nya dikumahakeun atuh geus kieu we ayeuna meuni. Aki tetep rek nyareat. Pokona mah aki nyuhunkeun izin nek kawin deui geus lah. Sugan kanu ngoraan mah bisa sugan akang teh anakan deui. Sakitu we. Cing kumaha ayeuna panangan Nyi Masnun? Da ngaran-ngaran jeung anjeun mah meureun moal boga anak deui cenah urang teh. Da sakitu nu geus kabongkokanana paladirin ieu teh kinarilan aya rancana naik nikah deui. Dedeh teuing ye Nyi Masnun guling gasahan berang peuting ku mung aing diwayuh ku mung geus kolot ieu teh Kang kudu atuh cing ngukur maneh era. Awak mani geus bongkok. Bisa sapira kuna atuh. Ieu Nyi Masnun keukeuh ku mung da geus kolot era ka batur. Kinarilan keukeuh sebab hayang boga anak anu soleh, hayang boga anak anu bisa nyalametkeun dunya rauh akhirat. Nyi Masnun keukeuh ku mung diwayuh. Anu akhirna ieu Nyi Masnun usaha satekar tanaga. Manehanana dongkap ka hiji dukun atawa ka amu paraji. Menta diilik ieu teh patuanganana, menta disangsurkeun. Nya neangan dukun, neangan amu paraji, barang kapendak amu paraji assalamualaikum. Waalaikumsalam Gusti, ma arek ka mana? Kieu cenah mah teh Nyai, coba pang nyangsurkeun pianakan. Ye emak jeung pangnempokeun sugan ai maneh mah bubuhan. Itu nah ieu mah teh bakal deui ieu teh gaduh putra nah moal ieu teh emak ye. Aduh anu sakieu bongkok nanya emak. Ai kitu kumaha di ieu teh coba pangilikeun. Barang disangsulkeun ku eta dukun ku paraji teh aduh nini pi anak ka nini teh aya keneh namun ngan hiji deui aya keneh ngan hiji deui eta Nyi Masnun bunga anu amar watasuta. Gusti lamun bener mah aya keneh kira-kirana ya awewe lalaki Nyai. Rupa-rupana mah cenah teh anakan teh lalaki cenah nini. Deudeuh teuing tah duit hok jeung maneh. Ieu bunga nini mah asal ulah dicandung bae cenah geus kolot ja isin ieu. Artina si aki make hayang boga anak lalaki. Teras para saderek. Ieu Nyi Masnun teh laporan ka si aki. Aki naon Nyi Masnun? Kieu ulah waka nyandung ieu heula ieu. Ieu urang ge aya keneh ti anakan wayana we sing sobarnya. Pira kumaneh geus bongkok kudu anakan deui. Ih pan Allah mah kawasa.
geranya di ayat keneh jeung insyaallah mudah-mudahan urang teh dikabul hayang bawa anak lalaki coba we cenah kukula hayang nyaho ditunggu cek aki tapi lamun bener-bener teu anakan deui mah jeung teu aya taksiran anjeun geus bongkok nah anjeun teu eta ngeunah ngandung budak geus bongkok kitu teu era henteu teu gore teu era cenah kuring mah eta sinininya 115 tahun jelas tetela mareuneuh deui eta jalma kabeh pada bingung pada bengong eta nini geus bongkok make reuneuh deui jadi reuneuh deui mencenut deui ngan henteu make longres mah teh sinini lamun make longres meureun kos urang nogan nyebangkung nyareuneuh tah eta Nyi Masnun teh jadi reuneuh deui waduh si aki bungah bener nih atuh ai kitu mah euy bungah anu amarwata suta ye ku hayang boga anak anu soleh ti peuting sok udang nedak-nedak kanu kawasa Senin Kemis Nyi Masnun ngan puasa bae ku hoyong kagungan putra anu soleh jeung muga-muga kahoyong si aki dikabul dah hoyong pamegat kagungan putra teh anu akhirna barang sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan barang dugi ka 8 bulan aduh Gusti bener manis kumaha urang nogan eta nini reuneuh bayangkeun we geura keur mah geus bongkok kata mah reuneuh rek make samping atuh kos naon hees ngan garalang gorolong we teh sinin nek hees nangkara nungul kos umulan keusik nyangigir nyeri asa nulak rek nang kuban sieun betus geus eueuh ngeunahna tah ieu sinini barang geus reuneuh 8 bulan kitu si aki teh pokna kieu ngomong teh nini yeuh tatangga panggil saksian nya aki saksian kumaha yeuh aki gaduh nazar lamun bener anak aki lalaki ku aki rek dipasantrenkeun ka mazhab wetan ka opat mazhab nek dipasantrenkeun cenah ku aki jeung lamun bener nepi ka labah soleh bisa ngaji nazar ya aki rek libur maneh saumur cau amon asak itu nek libur maneh saumur cau amon tah kitu geus aki teh nazar nek ngubur maneh di luhurna pelakan tangkal cau amon gitu tah cau amon nepi ka jadi nepi ka buahan buahna nepi ka asak deui kakarak aki gali yok kari eta nazar abot amat eta si aki lamun kajadian boga anak anu soleh eta tetela si aki nek ngubur maneh saumur cau amon Gusti ya moal kaduhung urang omongan sok samarangan bae cing eta janji teh ka saha teh ka Allah sumuhun ceukina rilang eta teh moal kaduhung ke kumaha ngalaksanakeunana geus tilu teu bisa dilatak deui cenah nini itu al-wa'du dainun ai hutang teh kudu dibayar paladirin teu sangka ieu sinini culuk kana waktu ninggang kana mangsa bereset ngalahirkeun bener anakna lalaki jeung kasep duh eta budak teh adeg pangadeganana cukup sanajan katingali masih keneh alit tah anu mawi si aki teh bunga anu amarwata suta seolah-olah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala
kagungan putra pamegat cuplak kuseur di Pasihan ngaran Bahrudin namihanana teh Bahrudin eta Bahrudin teh teras barang beki ageng ditatap diusap we ku Nyi Masnun manehanana nyangkin ageng barang para saderek 7 tahun ieu yuswana Bahrudin disakolakeun pada saderek sakola di ibtidaiyah meureun mun di madrasah mah lamun di sakola bagian SD meureun kelas 1 terus ieu budak teh beda jeung budak-budak anu sanes deudeuh teuing calakan pisan Bahrudin teh anu salajengna dugi ka sanawiyahna dugi ka PGA-na mun cara ayeuna mah dugi ka AIN-na anu akhirna ieu Bahrudin teh alhamdulillah benten sinarang murang kalih anu sanes nya geus kitu anu kalintang ngaosna timu anu akhirna kumaha ieu Bahrudin rek dipasantrenkeun ka 4 mazhab eta Bahrudin mawadirnarna oge pala saderek ka pasantren pohara sabara karungbo eta mawa dinar waduh duit anu sakitu poharan teras ka mana ieu Bahrudin tadi pasantrenkeunana ka kulon kana bagian ilmu nahu jadi Bahrudin teh geus aya di daerah Banten anjeunna keur ngaos bagian ilmu nahu bangsa kitab ambil jurumiyah oge kitab syaraf alfiyah Imriti Mulhat Usmuni Fatul Jalil Mugdil Labid Syekholid Sujur Kaprawi Mutamimah Kawakib bagian ilmu nahu diaos ku Bahrudin asal wengi udang tipeting Allahu Akbar salat tahajud beres salat tahajud si beungeut ku cai mata Bahrudin teh nyuhunkeun ilmu anu manfaat Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqinul agyan wa miftahi babil yashan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil atam wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli tadi dinya Bahrudin teh ngarwe keur ngaos dina bagian ilmu nahu teras Bahrudin sadayana bagian ilmu nahu parantos aya sadayana dialap ti guruna anu akhirna ieu Bahrudin teh hoyong ngaos kana bagian urusan riwayah saur mama ajengan kasep Bahrudin ilmu ti mama parantos ka anjeun sadayana alhamdulillah katan katingalina bagian ilmu nahu anu sakitu maneh teh pasegina tapi lamun ayeuna anjeun hayang urusannya hok kana bagian riwayah kudu kawetan jang masantren tah anu akhirna saur ulama kitu Bahrudin tetep pala sadere terus hayang masantren ka Palih Wetan
ya eta Bahrudin teh bagian tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi Baidawi Tantawi, tafsir Khazin, tafsir Jamal Madroki Tanjir Hanafi Kaisir. Diawas bagian hadis Daqaiq, Duratul Nasihin, Zuratul Wa'idin, Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Tajrul Soreh, Irsadul Ibad, Qurtubi, Baituniyah, Fajar Islam Uspuri, Majalis Sisaniyah, Zohar Tauhid, Badrul Munir, Durusaman, Mustalahat Hadis, Kanjul Kuman. Eta Bahrudin aya di wetan pala salirik. Eta Bahrudin teh getol taya hinggana masantren ti peuting tara sare istuni ngamal bae. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atil yaqil agyan wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyan adadani amilahi wa ibtali. Allahumma salli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atil yaqil agyan wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Dese eta teh anjeunna Bahrudin teh asal wengi gugah. Anu akhirna ieu Bahrudin parantos sakean puluh tahun. Anu akhirna pamitan deui ka mama ajengan Bahrudin teh. Anu kalintang pinterna. Cek Bahrudin ayeuna abdi hoyong ngalap deui ka palih kaler kana ilmu usul nya kaset cing ka palih kaler. Anjeun di dieu teh parantos sakean tahun. Pasegi anjeun kana urusan riwayat-riwayat timu ayeuna cik bagian ilmu usul jah. Eta bagian usul kitab Waraqat, Jamu Jawami, Mugdi Muhtad, Umul Barohin, Tijan, Sansiyah, Johar Tauhid, Itkan, Fatawiyah, Hadisiyah diaos ku eta anjeun. Sajabati usul anjeunana bagian ilmu fikihna, kitab Sarasitin, Bohriyat, Taqrib, Fathul Mu'in, Toseh, Bajuri, Kifayatul Ahyar, Ikna, Bujermi Ikna, Fathul Wahab, Bujermi Fathul Wahab, Jawajir Bapadol, Mihayatul Zain, Mihayatul Ibnu Asir, Minhajit Tolibin, I'anatul Tolibin, Al-Umtufah, Umdatus Salik, Majmu'ul Mutun, Fathul Jawad, Bushrul Karib, Sipatus Saja, Sulamun Nagat, Durul Mansur, Asbah wa Nadair, Kastolani, Mahali, Matori. Jadi anjeunna teh para saderek sajabat di bagian usul kitab bagian fikih. Sadayana ku Bahrudin eta diaos. Sapeuting mangiar bae manehanana ngaca shalawat bae. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atil yaqil aghyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar
wasabil ahyar adatani amilahi wa ibdoli tah lami deui dina bagian ilmu tasawuf na eta di mazhab galer para saderek sadaya anu akhirna ieu Bahrudin hoyong deui ngalap kana ilmu tasawuf saur mama ajengan jang anjeun tina bagian usul alhamdulillah parantos timu lamun anjeun bener hayang ngalap kana ilmu tasawuf kudu kapalih kidul ya didinya aya hiji ulama anu kasebut mama ajengan Abdul Bashar cik kaditu pala saderek ya Bahrudin mungkur deui mati pasantren anjeunna teh menuju ka palih kidul hoyong ngalap ilmu bagian tasawuf anu penting pertama-tama kitab Hidayatul Hidayah Minhajul Abidin Hikam Wasiatul Mustafa Ihya Ulumuddin Tamihul Muhtarin Tamihul Ghafilin Syarah Ihya Al-Ibtihab Nasaidiniyah Nasahil Ibad Hidayatus Salikin Salamut Taufik ieu bagian tasawuf tah jadi manehanana teh Pak ngalap kana bagian ilmu tasawuf lempang nyeta ngidul ka mama ajengan Abdul Bashar anu aya di palih kidul hiji pasantren istu bagian ilmu tasawuf anu akhirna para saderek dongkapna ka pasantren assalamualaikum waalaikumsalam saur Bahrudin abdi hapunten dupi ajengan aya alhamdulillah aya teras eta Bahrudin pala saderek lebat ka halaman mama ajengan weruh sadurunge winara awas dina batina terangan ka ieu ngaran Bahrudin teh hiji budak ngora anu pinuh ku ilmu anu meunang pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Teras Bahrudin nyeta ngaos bagian tasawuf para saderek meunang sabaraha taun ieu Bahrudin teh meunang 2 tahun. Jadi berang peuting anjeunna ngan ngaos bae sumawana lamun wengi anu akhirnya dugi kalabas eta ilmu ulama anu kasebut Abdul Bashar nya eta Bahrudin anu teu kinten pinterna pasegi dina ilmuna eta Bahrudin anu pasegi ilmuna sadayana ilmu bagian tasawuf anu aya di Kiai Abdul Bashar sadayana parantos lebet para saderek parantos kapimilih ku Bahrudin alhamdulillah ieu Bahrudin siang ngaos oge wengina tarapati daek sare jeung seueur ngalobakeun puasa anu akhirna ieu Bahrudin dugi kalebah ngagarap kana ilmu kawalian jeung sabangsa anu salajengna ieu Bahrudin nuju ngapalkeun nya aya surat anu kacida anehna ieu surat nandakeun ti hiji malaikat malah ceuk eta riwayat ti malaikat Jibril basana eta surat anjeun geus jadi ulama Bahrudin geus disayagikeun surga ngan hanjakal bapa anjeun teh boga hutang alwa'du dainun ari janji teh hutang tah kitu hutang naon bapa anjeun nyaeta
bisa nuju ka kandungan anjeun nagar bapa anjeun arek ngubur maneh lamun hayang salamet Bahrudin geura laksanakeun nagar bapa anjeun ulah ngabohong tah anjeun tegas jadi ulama ngan salah saeutik lamun anjeun ilmu hayang manfaat lamun anjeun bener-bener yeuh bapa anjeun teh boga hutang tah kitu-kitu jalanna jadi Bahrudin teh bingung taya hinggana eta Bahrudin nyenak surat tengah peuting gejelig eta surat aduh Gusti nerangkeun yen bapana boga hutang gaduh panagaran can dilaksanakeun anu akhirna kumaha ieu Bahrudin enjingna permios ka mama ajengan bade mulih mama abdi teh ngadeuheus ka mama anu salaresna abdi teh hoyong mulih aya naon kaseh abdi teu kedah nyarios naon-naon mama aya hiji rahasia anu teu kenging diwartoskeun ka anu sanes mangga atuh saur mama ajengan kasep airek mulih mah teras eta Bahrudin teh mulih nya sapanjang jalan mikiran ieu surat si horeng bapa aing teh gaduh panagaran nek nubur maneh salama cau amon teu acan asa ulah wakadigang Allahumma salli ala nuril anwar wasilil asrar wa atil yaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil afar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli barang dongkap para saderek assalamualaikum waalaikumsalam bapana geus hampir tetenget kanu jadi anak saur Bahrudin mama ieu teh abdi Bahrudin ngarangkul ka eta bapana Bahrudin ngan abdi bingung mama Gusti yeuh kabeh pada maroro ngan bingung abdi teh bingung naon kasep alhamdulillah aing ngaos mah ngan bingung bisa gugur ieu ilmu abdi lamun bapa hanteu bisa ngalaksanakeun naon ujah mama sanes mama teh gaduh naga ma cing tah ieu surat baca ku mama dugi ka kieu modelna ieu surat cing mangga mah ieu surat di mana cing pala sadereki narilan barang ningali kana eta surat aduh Gusti dedeh teuing ieu malaikat langsung aduh Gusti nyuratan pohara ieu surat ti alam gaib lamun hanteu dilaksanakeun aduh bahaya mama bahaya ieu surat langsung ti alam gaib teras ayeuna bapa rek ngalaksanakeun teu naon-naon kasep ieu jelas nadar bapa aduh sadayana guru-guruna diangkir pala putrana dikumpulkeun Gusti mika sedih mika deudeuh aki narilan rek ngubur maneh pala sadedek sadaya dulur-dulurna dipanggil sadayana kumaha ieu kinarilan teh kumaha atuh da mani sedih anu teu kinten sedihna Gusti pika sedihun
kinarilan rek kubur anu sakit lamina madeudeut teuing. Teras Bahrudin ngumpulkeun guru-guruna sadayana. Teras Bahrudin nyuhunkeun pangdibacakeun surat Inna Anzalna 1.000 kali. Dulur-dulur ka guru boh kasadayana nyuhunkeun kaikhlasan. Ieu bapa teh ayeuna prak di kubur abdi nyuhunkeun dipangmaoskeun surat Inna Anzalna 5.000 kali. Kulantaran jalmi beunghar harta kakayaan seueur sadayana guruna kempel masyarakat kabeh kumpul. Sadayana maraca surat Inna Anzalna anu kurang leuwih 5.000. Teras dikubur pala sadere kinarilan teh nya di pelatan tangkal Cau Ambon. Gusti sedih sadayana sedih. Para tatangga-tatanggana boh guru-guruna kabeh sedih. Ngalingkeun ieu pitutur ka sakabeh madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur. Tah para sadere kacaritakeun kinarilan eta anu di jero kubur. Eta di jero kubur kumaha para sadere? Kinarilan ayeuna geus aya di jero kubur. Kumaha mungkar wa nakir anu datang kumaha? Para sadere, ieu kinarilan aya di jero kubur. Jadi anu dongkap ka kinarilan teh lain malaikat mungkar wa nakir, malaikat basyar mubasir. Kuburan jadi lega kalayan caang, teu aya enyap, teu aya naon, kitu para sadere kekawasan Allah. Dah di jero kubur teh kitu. Pala saderek sadaya jalan-jalan manipating galempong titinggalian kinarilan. Waduh, anu pohara kacida anehna, kacida hebatna di jero eta kubur. Sebab anu ngabing-bing nyaeta malaikat basyar mubasir. Teras kinarilan teh manggih anu keur kukurilingan muter-muter empang. Muter-muter empang anu kacida gedena eta empang diputer baik ku eta awewe. Anu kacida gedena lamun di lempangan mah ku eta lamun di lempangan ku budak cenah lalakon 100 tahun. Lamun di lempangan ku budak jadi lalakon 100 tahun kagedean eta empang. Eta kinarilan barang ningali anu keur ngarulingan eta si empang teh wawuh. Ka eta jalma teh horeng bibina anu geus maot. Ya Allah, ya Robbi, eta geuningan bibi aing ceuk kinarilan. Barang ditanya ku kinarilan bi keur naon? Ya ari maneh iraha ka dieu. Kuring mah kitu ulin we cek kinarilan ka dieu sote. Ari bibi teh kunaon make ngurilingan eta empang anu kacida gedena mani teu eureun-eureun. Kieu narilan bibi teh boga dosa kasalaki, boga dosa naon bibi? Kieu dosa bibi teh keur waktu salaki bibi dahar teu merek obokan sakitu. Ieu bibi teh meunang siksaan ti Allah ngurilingan empang setengah paeh, empang nu sakitu gedena.
pangbejakeun kacaroge bibi lamun aya keneh narilan hampura kitu eta dosa keur dahar teu mere kobokan tah nu mentak ibu-ibu sing hade eta lamun masih handahar kacaroge komo nu anom keneh mah teu aya nu anom teh nu sepuh kobokan penting ulah ieu mah lalaki kok kobok urut nginum we dikecek-kecek kana piring urut dahar laju elak ge eueuh ngacung kos jelema nyetop mobil nek ngelap kana hardengnya kana spraynya nungtungna mah kadawak we kana elak cap baheula bitis diparake elak tah zaman ayeuna kitu geus labola laki otomatis marawa elak sorangan tah nu matak eta teh ngurilingan empang nu sakitu poharana ku sebab boga dosa salaki teu dibere kobokan teras kinarilan kapanggih deui jeung anu gede huluna eta huluna gede meni sagede gunung eta huluna ai awakna meleutik kitu barang ditanya anjeun teh kunaon eta hulu nepi ka gede kitu sohoreng eta jelema adigung adiguna jadi gede beuteuh huluna ku sebab adigung sombong takabur ieu aing teu deungeun tah kitu aya jelema huluna anu kacida-cidina teras menak deui kinarilan aya jelema nu gede beuteungna eta beuteung gede amat mani sagede gunung mamani nyemplung ari kana beungeutna mah kinarilan asa-asa wawuh pala sadere aduh ieu pohara eta beuteung kunaon teh beuteung aduh cenah kuring teh boga dosa kinarilan dosa naon kuring teh sok ngadaangan barang nu haram barang nu mabok-mabok minuman-minuman jeung kuring teh sok timbul syirik pidi ka batur itu sok neluh malah cenah kuring teh ka batur bahaya beuteung nepi ka gede kapendak ku kinarilan pangbejakeun kasadayana rahayat kitu kuring pangbejakeun basana teh hampura ieu dosa kuring kitu tah ceukkeun eta si jalma teh ka kinarilan teras manggih deui anu seungit pohara seungitna naon ceuk kinarilan ieu ku seungit-seungit teuing Masya Allah mani ngadaling-ling seungit teh naon barang ditingali ku kinarilan aya panto anu alus pisan sareng aya lapah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jeung aya merek surga barang seungit ditingali aya panto aya lapad la ilaha illallah teras eta pala sadere panto teh di dieu eta teh aya merek surga teras kinarilan ngomong kieu kinarilan teh hayang amat ka surga barang ngomong kitu kinarilan nyebut hayang amat ka surga aya anu ngajawab atuh acan waktuna anjeun mah can waktuna cek kinarilan saha anjeun anu ngomong ka kaula saurna kaula Jibril narilan ieu buah holdi ieu dibere ku kaula anjeun dua siki dua hiji jeung rahayat anjeun nu hiji jeung anjeun anu hiji keur rahayat anjeun nu hiji keur kinarilan nyaeta kinarilan teh dipasihan buah holdi ieu riwayat nepi ka kieu ku hiji malaikat anu akhirna ieu teh pala saderek kinarilan teh dihapit ku malaikat basar mubasir jadi hanteu katingali ku sadayana oge anu akhirna kumaha keur ngeunah-ngeunah
kinarilan teh asa ku anyar keneh dah pala sadere ieu si cau amon teh geus asa cau amon geus asa pala hadirain keur digarali we sebab janji di mana cau amon geus asa janji kinarilan kudu digali kinarilan dihapit ku malaikat basar mubasir mual aya nu ningalieun terkecuali guruna anu hiji anu nyepeng kana ilmu tasawuf mual aya hiji jalmi anu ningali ka kinarilan lamun lain ku ulama anu tadi teh Abdul Bashar ahli tasawuf nyaeta para sadere Ki Bashar nyata eta Ki Bashar ngan anjeun kapipir iman barang dikali para saderek eta si kuburan sama sakali teu aya atuh pala putrana bingung anu teu aya hinggana padahal kinarilan aya teu aya anu ningalieun ka kinarilan iwati Ki Abdul Bashar kinarilan teh kapipir jalana terus asup ka imah saur Ki Abdul Bashar dulur-dulur sing tenang ayo geura sarolat bae ka masjid sanajan i kuburan kosong tenang cek Ki Abdul Bashar Arataliba dunya wa intala umruhu wa nala winadunya surun wa an'ama kabanin mana bunyan naupa aqamahu fala amas tawamakot banahu tahadama Elingkeun ya pitutur kasakabeh madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunutku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masingku mati sarolat ahli-ahli tetangga-tetangga kosong eta kuburan saja batik ka Abdul Bashar anu ningali koloyorna kinarilan lebet ka kamar kadung kaliwat langkung ante nyembah makayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madorat nu hanteu nyembah ka Allah saha anu ngahormat batur-batur kabeh sarolat pala putrana ge sadana salat Ki Abdul Bashar anu ngajemput kinarilan nyaeta ku sebab katingali jalan kapipir teras lebet ka kamar tidinya nyawa papisan dicabut ku malaikat harita ganti ngaran asal mahanteu neulah sigetol ari ibadah dulu sigetol sarolat kaduh mayit eta kasebutna
dilayatku ahli ahmina kumpul kabeh pamilina anu deket maka imana kumpul sadaya rakyat anu sakitu lobana waduh ieu pohara amat bingung kamana ieu kinarilan eueuh kosong gitu saur Ki Abdul Basar tenang insyaallah tenang digugulung di pandian reang anu menyencerikan saware amak-amakan kacara jalma nu edan si mayit langsa cerik ngaruruan maulah tarik ngucurkeun cai sing api ulah arek matarik tarik tah barang baralik sarolat di masjid nembe cek Ki Abdul Basar hayo geura nepangan ama anjeun anjeun alhamdulillah aya kinarilan teh teu katingali ku sadayana angin Ki Abdul Basar anu ningali teras kinarilan teh dilabah dinya dirangkul dicariuman di rupa-rupa anu akhirna kinarilan teh ngabukakeun riwayat kaayaan di jero kubur kapenak jeung si A si B kitu jalana dulur-dulur kuring kapenak jeung bibi kauring bibi kuring teh ngurulingan empang lamun dilakonan lalakon 100 tahun lamun ku budak eta kalegaan eta si empang dikulilingan terus si horeng eta teh boga dosa akibat dosa kasalakina keur waktu daharan teu mere kobokan itu siksaan ti Allah tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong bijil ti imah digotong si mayit ceriknya ngomong eling-eling dulur kabeh jaga karasaku maneh cara kami pasti paeh ulah jongjon mah di dunya teh pirang-pirang jalma anu menang siksaan ti Allah katingali ku kinarilan ayeuna geus karasanan kudu getol maraca Quran jeung istighfar ka Pangeran kudu getol mababaca ceuk kinarilan teu meunang sombong hirup teu meunang adigung-adiguna teu meunang takabur kuring mendak jelema aya nu huluna gede sagede gunung ku sebab takabur dulur-dulur singkade Logudur pasaranana geus bijil mati lamurna mayit leuwih nalangsana ku sebab gede dosana ku sebab gede dosa eta hulu nepi ka gede pernah deui kaula menang aya hiji jelema anu beuteungna eta mah gede sagede gunung Gusti pohara eta beuteung nepi ka sagede gunung si horeng ngadaangan barang anu haram jeung sok nimbulkeun sirik pidi malah jelema eta sok tukang nuluh ka batur beuteungna gede sagede gunung barang geus datang ka kubur rondina mapinggir kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur ditampa eta urang teh ku batur pan geus kitu mah teu daya teu upaya nu metak ulah nimulkeun kasomongan kata kaburan keur hirup
barang parantos marana eta dina majaro lama repu padung repu lemah ngarasakeun mahantegeun kitu wayana salametna kinarilan tepa seorang pohara hiji banda nu ditasawufkeun kana jalan Allah oge nu bener-bener kagungan putra anu soleh pasegi tina ilmu agama nu ngaruang geus baralik ngantingal mayit cunggelik eta mayit malarak lirik taya batur mah geus balik barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan makrifat karas pisan mariksana saparti gelap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena pangeran maneh kasaha munabi maneh kasaha mun bisa jawab mokaha salamet teu meunang bahla kitu para bapak nu metak urang sing waas nya sing emu urang teh bakal mulih ka alam akhirat sadayana bakal maot kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan baris ngarasanan kana maut nu beunghar bakal maot nu malarat bakal maot teu berarti es nu laku beak nu teu laku ge abis ngan leuheung ai beak bari jeung laku mah aya sampeureun maot ge leuheung ai bisa ibadah jeung bisa beramal mah aya sampeureun amal urang di akhirat tapi lamun manusia maot teu bisa ibadah teu beramal persis es beak teu laku sakitu wae wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh